kudu dicarekan awak urang. Sia mah munafik berarti sia mah awak. Dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bimaqadihim. Bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu. Bunga nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge, ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar. Berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh. Deuk iraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere kabita bae jeung kabongbrong ku dunia tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere tah imah kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae da dibere pan teh ceramah eta kos kitu kiai bensin pan oh tuh wajar jana mah ceramah nu teu ceramah yang dibere wae aduh eta mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya budapek kita budapek kos itu dah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah mentak lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentak nu dihajarna ilmu tasawuf nu dihajar teh ilmu tasawuf mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus kebelah dia ngahajar tasawuf sebab naon ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah masa ibadah sebagai perasaan tidak rasional lihat Kangjeng Nabi ini ada hadis ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul malah kita namanya nama teu jahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna malah nyana anu hancur-hancuran sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan nya mah teu hayang dibere hiji Allah sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak dibabawakan ku bupati ya ceramah tadi bawa ku bupati teh ceramah bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna salah teh kiai henteu maksudna teh bener eta mah kiai har tidak
jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah. Teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah. Diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto. Ye sia nu kituna. Moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cak jana lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hatetan teu. Hate teh aya haseupna ka mana arahna. Teh ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin. Omongkeun moal kebal sia jadi cak-cak sia ye omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal tak beres nyanana mah biasa bae Nyangun acan ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji nyengserikeun ka Kangjeng Nabi. Nyengserikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian nyengserikeun bunga ku ditinggalkeunana munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslinya menuju surga. Tapi munafik mengomong nawa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas ulah berangkat panas ya nyiksa awak sia. Tapi sahabat teh ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra panasna neraka jahanam leuwih sangat leuwih dahsyat leuwih parah tibatan panasna Tabuk. Kuari garasa panas perang paeh surga nikmat seserian tapi nyana kuari ngarasakeun panas nyana teu milu perang seserian sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi urang kuari panas urang panas kuari neuleuan jam bae kieu liwat teh moal ye geus kieu bae nyana tadi ngauduk setengah piring doang ye
geus ge panas geus kikipas nyana tah aya we nu nganasehatan di itu ulah ngaji panas urang teh kan butuh kesehatan panas eta mah kan teu bagus gorengan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panasna jahannam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majelis ye di majelis mah panas ge lah sakedeung di majelis makin eta tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu hate panas cenah ieu teu mah di ASEAN ge panas bae teman di ASEAN ge ku urang panas bae ye tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah urang misalnya ibadah ngaji salat zikir baca Quran panas teu ngarasa panas bae alhamdulillah Gusti abdi dibere keluar kesang ieu kesang teh jadi saksi engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina deui masyaallah saha nu kituna masyaallah kos nyana bae boro-boro baca Quran kesangan buku tiis make AC ge heuh bae kagara ge dibaca auzubillahi minasyaitonir rajim make AC atau make kipas geus ngeunaheun jasa kopi aya ngeunaheun geus tinggal husuna bae maca Quran ye bismillahirrahmanirrahim yasin Al-Quran Al-Quran lagi min kalam al-Zainah Sadaqallahu iraha berjuangna iraha henteu kieu sia goblok awak ja Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ja sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main catur sia berjam-jam ge kuat sababaraha sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ieu lain maca Quran tungtungna mah nyarekan awak we lah tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah eta gitu bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas tereng geus anta mah tuh tawat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye atuh kalau tu birabbin nas majikan ngadengekeun we ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka geus talar tah mah Zadi wa zadi khannas alladzi wasbi sudurina min jinnati wa sadaqatu bener teh jauh disangkaan kula atuh naon artina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun carana cak pamajikan paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong geus aya polisi kayak orang ditangkap deh oh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus perjuangkan tadi itu bakal ngenahin urang ka berangan saya itu ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deui waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah. Ya Allah sabaraha taun urang mengisi hirup dikosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang. Tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeung ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare. Batur mah geus datang ka dinya nyeung ceurikan teh. Geus lain yang cerika dosa deui yang cerikan waktu kaliwat urang mah subuh qadaan ge seserian qadaan Allahu akbar aya anak dek Allahumma dinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deui ongkoh
Mah, bapak kok sholatnya begini? Tah, aja teu nalangsa. Lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan gatang ka subuh. Subuhna mencan karak tahrim doang. Geus ngalengis. Ceurik lain yang ceurik ka dosa. Eta waktu tah kaliwat, masyaallah kosong jaknya. Aduh, mun ditegor ke di hareupeun Allah, sia eta pan pake sare. Kunaon nu mantak sare lelap? Tah ditanyakeun, nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon? Mun barang dahar naon, mun boga masalah naon. Ditungtu terus ka dinya. Ceri para solihin urang pernah henteu. Henteu pernah pan urang. Ya Allah, ya Rabb. Urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang. Nu mantak di masjid di majelis make ieu ge asup ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan. Tapi kan main catur mah. Ngitung kesang teh ngitung. Teu gitu. Tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tamam. Ngaraneuheunnya ibadah kieu kesangan cek cenah sholli sholatan kamilatan wa sallu. Pindah keluar aya tiis cek cenah angin. Allah sholli sholatan kamilatan. Tah di dieu mah tiis sholli sholatan kamilatan. Di jerok kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol. Awak urang kudu dicarekan awak urang. Sia mah munafik berarti sia mah awak. Dibere umur lain pake ka Gusti Allah, dibere sehat lain pake ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah. Munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim. Bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang. Bakarihu ayu jahidu. Bunga nya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang. Urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon? Atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal. Berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah, ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu. Tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajeun mun parid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar. Berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Bah, embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh kos kitu teh. Dikiraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar. Syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. Mantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lain naon di pesantren Banjar. Eta ku hebat ayah nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid. Masya Allah tah di Banjar teh datang ka kuari istimewana waya salat ka masjid kabeh nu imam rawatibna hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid salat jam sabaraha tilok salat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa. Urang mah ieu pondok pesantren teh Pasalia. Di ditu pondok pesantren Pasalia geus masing-masing. Komo nu lain pondok pesantren mah di lembur. Nah, salat bersama bae ka Allah di masjid ka Allah, di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna. Ngadalilnya na di masjid ka Allah, di dieu ka Allah bersama bae ka Allah teh. Ya iya biang munafik nu kos kieu.
Ka masjid babtek boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadang enak Masya Allah engke kebal anakna ge nuturkeun banda wari mah anakna geus didaekeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo dek ngomong naon coba abah ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan saeutik di jero qalbu urang Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Memeh ngajured, memeh kholwah dideuleu sehari-harina ieu teh kos tali tak encan, kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun. Atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi. Kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak dia kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besina ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat berlari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahannam leuwih dahsyat panasna wari urang jangan nasehatan urang awak panas emang ngaji tapi jahannam leuwih panas jangan nasehatan urang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahannam leuwih panas cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam leuwih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka haji dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona ka surahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mau bangun hayang kayak gitu ente sih tadi bangun merangkak gitu ini aing mah nanya ge sia lamun aing ka WD bang sia deuk balik apa deuk cicing WD balik lah geus atulah ikos kitu mau tawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge lau kanu yafqahun lamun nyana nyarahun namun nyana jarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kalau moal katinggalkeun moal ditinggalkeun moal ninggalkeun mana pasti berangkat lamun nyahoeun neraka jahanam leuwih dahsyat panasna pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam leuwih dahsyat jang moal nyokot duit bang moal kajen kuku mah ge bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai maningan nasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku maningan nasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teh kiai ieu loba omong bawel kajen tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ku janyana ge loba nu salat loba nu iman nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai geus kiai mah anggap bae eta mah nu edan sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan basalah geus kiai anggap sia jelema gila jelema edan tapi nasehatan awak sia sakedeung deui sia bakal modar sarua bae paeh ka neraka bupati geus bisa dinasehatan pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai lantaran kiaina diberean bae dah dia mah mau juga tuh ya kesehatan dia dikasih uang sama gua kagak dikasih uang mau ya kagak geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae
Geus lalagaan. Akhirnya teu didengekeun kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia bakal modar sarua bae. Tah lamun urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai mah nu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah. Dengekeun ye, mana bisa ngomong doang. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa nasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu. Kadahanan jang batur jang sorangan. Geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak. Geus datang ka mana? Batur mah tuh. Ayah Banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji, mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Tuh Mama Satibi, tuh Mama Nahrawi, Mama Oco, Mama Ajengan Imam Keresek datang ka maot nya nama memperjuangkeun agama teh. Ai sia kunaon haju memperjuangkeun Golkar. Ya, sia awak ya awak. Awas sia kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai. Hah? Nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun. Nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang. Nu mentak dizarahan ge Mama Sempur dizarahan, Mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan, tuh Mama kitu Mama Nahrawi di teu eureun-eureun dizarahan, Mama Oco jeung sajaban. Eta teh kapan meureun aya sinar. Nah sia awak ye mun urang jadi kiai. Sia lamun paes anu ngajarahan. Ngomong deui emang sia hayang dizarahan. Ya yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak. Atuh teu anak-anak ya urang nu ngajarahan. Wasiatan ka anak. Wasiatan ka anak. Nah ka dieu. Abang mun paes ajarannya teu hayang. Ya berarti. Emang kurang pelit, apa pelit? Berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak. Eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate. Bisa nembus ke jero hate. Komo mun aya wali Allah, waliullah mah kan bisa komunikasi. Aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi. Imam Ahmad Kabirur Rifai, Imam Badawi tah sakurun tah. Begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah. Begitu ziarah, assalamualaikum ya Imam Badawi. Badawi teh Habib kan itu dah mah. Terus we baca hadiah. Nah, nyana boga masalah isu lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah. Maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae. Ieu melalui ziarah ka Imam Badawi. Nyana ziarah di jero hate, ieu di jero hate. Ieu minta petunjuk endeu ka Mekah. Beres, amin, amin alhamdulillahirabbil alamin. Henteu ngomong teu naon. Suara di jero kuburan. Ya Ahmad Kabirur Rifai besi ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet eueuh nanaon. Geus geura ka Mekah. Nyana ngahulang we kieu bae. Suara di jero kuburan. Buat kakadenge, ya Allah ya Rabbi cak ada isi Iman Badawi pohara amat. Pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi. Ieu di tukang dari tukang murid-muridna. Aisyah tadi ngadenge mama. Masya Allah. Datang ka kos kitu. Datang ka kos itu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan, Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiah tah dibuktinan. Madat Imam Syaroni zarah kadinya anu
anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat na karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ye coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate. Assalamualaikum ya Badawi surga beres beres encan ingkah hei Syaroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya mah percaya jasa langsung endek di hadiahan bae setiap salat kula deuk hadiahan ka Imam Badawi. Nah ieu eta bukti. Si ieu kan darah langsung dijawab. Eta mah dunia luar tah nu ngajawabna tah gaib luar tah mah. Masyaallah tah Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya wah hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cenah geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyaho urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah. Urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah, percaya ya aya kitabna mun ditanyakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau teu percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajeun. Urang ulah cangcaya nyana teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh tara kabuka. Sebab naon? Sebab nyana teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadah teh lain sakadar dibere perasaan anu indah. Anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan. Tuh kos jelema kawin kanu jore. Nyanana kasep, sugih, beunghar tapi kawinna kanu jore. Urang kan dada tanya. Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong tah iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana jalamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mun tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang ga asal teh bae hudang sia masuk kaju leuwih ieu ngahudangkeun teh eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu. Nah aing kataji ku etana masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji. Atuh itu tatangga maot itu ilmu tahlilan, tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana. Urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing. Tah nu pake kainget-ingeteun ku aing eta. Haji, itu tuh naon masjid itu ka haji encan mere kan ka ditu. Enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isin atuh ka haji ya ka haji mah pun boga ratusan juta tah aing inget kadinya ngabangkitkeun semangatna tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang eta sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupur yeuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah. Beuh neng pohara amat neng pohara hatena ieu. Alhamdulillah tuh.
bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiyah aneh pan gitu amat. Tah eta kainget-ingeteun kan loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah. Aya anu boga pamajikan geulis majikan we geus bae kitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat wae jasa. Ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tita dicokot deui. Aing isin atuh pamajikan nu goblok-goblok teuing. Mun teu dicokot cenah gua balik pan ieu babo. Masya Allah, tungtung nama turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtung nama katurunan bae. Tah, iya. Urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Dah, ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Iyalah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Di dieu teh aya lam amr ai lam amr makan marentah li tolab. Jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin tepil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehana di usaha. Jadi atuh kudu sareri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu sareri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain gitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu. Jadi eta lamun ku urang dibacana henteu make ilmu ma'ani moal kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ke ilmu ma'ani. Dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyighatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mending sadaqallahul azim bae mah teu kaharti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasana bisyighatil amri make segat amr geus lamun dilempengkeun mah horeng ieu teh amri bimakna khobar. Ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi pagaweanana nya nama pagawean nu pinarakaeun bae atuh engkena ieu munafikin mah engkena deudeuh lain deui kan tadi tah obar kan lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunanannya nama ngajakan ka neraka dunungan
geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amer kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka maka sanajan hobar make caritaan amer geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik horeng munafikan mah munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah heueuh tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu ge bener nya salah jieu teh bener bener salah mah ulah terus keur kiai balik siana saya ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karar ieu tah mantep santri sia mondok sabaraha tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotok ge bisa magahan aja embe bisa magahan aja kebo bisa magahan aja kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe oh nu teu pinter mah embe heuh nu pinter mah jelema oh jadi lamun teu pinter embe heuh hadana kudu teu pinter embe sia embe pas kitu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema oh ieu mah setengah jelema oh iya mah embe, oh iya mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai, ya jodohin deui. Dah. Ulah dari parihal mukhallafuna bubungannya nama seserian atuh dijelaskeun di dieu. Ieu teh seserian teh falyabhaku qalila. Nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seriba moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun. Komo tamangan 50 tahun, komo ngan 40 tahun, falyabhaku qalila. Seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal. Sok sia seserian ke di akhirat. Wal yabku katsira. Engke bakal ceurik sia di akhirat. Lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka. Ngojay sia kakerebekan di neraka. Fal yabku katsira. Sia bakal di akhirat. Ieu teh naon? Jazaa'am bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimakna khobar geus atuh berarti majaz. Nah, lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu ngaji kolot ngaranna. Ngaji kolot umur kiai atuh ambalaya umur manu kolot itu. Jang naon hartina umur kolot. Ngan sakodo merek-pek doang mah. Umur mah bisa kolot, tapi pangarti bisa orok. Iya betul kudu kolot teu kudu ngora. Budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak. Mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna. Deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak. Ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna. Masih kene umur 6 tahun. Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun. Ya Allah ya Rabb. Imam Sya'roni norekatna di umur 18 tahun. Budak kene. Gus Dur budak kene. Habib Lutfi gamimitian ada tuh kapan di umur 12 tahun.
Iya tuh lain kolot tuh. Ye cenah ulah wakan norekat urang mah utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia. Lain urusan kolot jeung budakna. Kolot pemikiranna. Kolot ya pemikiranna budak mah malah nu mere torekat ka jeung kumaha. Budak tapi pemikiranna kolot jeung dewasa bakal. Cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji, luar ngaji. Ngaji mah ieu mah luar. Luar sebenarnya. Imam Syaroni emang kumaha gitu. Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa, kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah. Gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru. Kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh. Hah? Cek Syaroni jual. Nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji. Mun eueuh kitab deuk kumaha? Paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha? Ngahuleng nyana titah dijual, jual kabeh. Waduh. Siap geus. Dah, siap jual kabeh. Jual bikeunan. Geus eueuh kitab hiji-hiji acan di. Karak dibere sholawat, dibere zikir. Nyana nanya, kunaon emang nu mantak titah dibikeun jeung dijual? Aya mah sia neuleuh deui. Ongkos jelema main gapleh eureun, tapi gaplehna teu luhureun lawang, moal kebel. Engke puyang-puyang itu naon? Oh, gapleh teh. Cokot deui guyana. Ieu lalagan trenan tangkorak sia barudak. Mun endeup piceun. Urang macana kuret dina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun, bae dideuleu, encan beneran teh kos kitu. Tobatnya can ber setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan. Tah eta piceun buiceun beres geus ieu Imam Syaroni langsung jual beres dang kesimpulan nama jadi bejara tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh naonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh naonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyieun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyieun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal mangpaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti geuna bere atuh abdi Allah zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masyaallah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nangti Allah akur kamangpaatanna tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ka kiamat Bajuri datang ka kiamat berbagai kitab nah Syekh Nawawi datang ka kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang urang maca teu hayang paling sekali doang dah geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri lah geus dongeng teh kon di luar eta nah Imam Syaroni kos kitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode wari mah lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang al-um 4 jelemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba 4 itu hiji kitab dikarang ku 4an nyana keneh teu kaharti atuh moal kaharti urang mah beuki peda keneh dahar rambut jeung peda marah pan urang
majikan ya pedak mana pedak selain pikiran kita orang pedak orang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan ka terus saji aya dahar marah teu ngaranna bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang pas kitu tah eueuh bae geus cicing aya keke pamajikan ka mun kuali telok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh cek pamajikanna mantep nih beda kayak pemajikan beda ka urang teu marah urang teu naon saaya-aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nya curiga ka urang nu nyieun nya henteu sono ka urang hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nya ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang unu tadina mah urang minta dipencetan ge kanya hese kuari mah nya mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina mah urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ge cenah sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb dah ieu ya falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun seperti eta lah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina panyakit munafik supaya urang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim iya kan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese urang deuk ngarasula kabeh ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rezeki bae kadang-kadang urang teh can bisa sakit ge urang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan harareudang bae harareudang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh katenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah bahasa pasrah teh bahasa urang bahasa kita mah tawakal kita bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb sakege urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji sadegeun tingkatna aya 3 hiji tawakal jang urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur
lamun nukula mah nukula bae kajian di kota, di kampung, di gunung, tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula tenang ceuk. Eta urang ngomong mengenahan kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun basa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Tapi haran kok kotok asana. Tah mantap kula tenang jak jada. Moal. Wajen kuku mah nukula tetep nukula bae, nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho, kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang, tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya, geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktekna tanu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup. Tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah. Tayyadalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah salat duha, homo eta mah salat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah diseri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba dek salat duha terjadi teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah badak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu sejen cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah eueuh tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah ayeung memeh Isa taraweh na memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba
ieu beramal teh urang lalawara aja dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan ngeunaan kos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae orang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang orang nu maot keur tahlil senang orang nu maot keur maca Quran Masya Allah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf Masya Allah kan ieu mah keur di hotel Masya Allah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna Bloseri lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek ati masong nu mata kulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil ladzat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah Masya Allah tah nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan nah eta kan poho ka paeh aju segala kemana di lebaran coba bejakan kemana tuh solear tuh ngakurkeun banget tambah jeung Zainuddin tah jeung pendi ka ditu eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solear Masya Allah lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hei manusia sing sarieun maneh ka Allah dititah urang sieun ka Allah dititah sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar sebab lamun teu belajar moal bisa belajar tentu belajar teh kudu aya guru abeh bisa saenggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh ulah kamari sieun wayang teh bulan kamari mah aya teh sieun barang lebaran mah eueuh di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran Masya Allah manggi awewe make calanana sakieu tadi dongeng kakula dongeng jelema dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat maca Qur'an hebat barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna ngojek teh naon ngaranna Grab manggi sewana Cina marake sakieu cek kede iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggih sewa kosilah cek kena teh jadi tukang ieu nya ditumpakeun ku nyana dua dirempet aju nyedek cek nyada teh cek kena jangan ke depan atuh cek kena jangan nempel tuh enggak enak cek kena aju nempel itu gojek tolol cek nyana teh ngidahin jasa jadi ping-pingna putih nah kadi teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui jadi itu bulak-balik teh boga sewa na ka beneran kos kitu meureun mah gogodan ti Gusti atuh meureun gogodan teman ti Gusti ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang
maka sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu ongkos kieu eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakna ieu sewana nu kos karari beta seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah taraweh maca Quran aya ngerenjed tasieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cek ini nang tangan kieu cek tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji be sieun kurang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatuh kicep-kicep terus bae berarti kan eueuh sieun tah malah hook da ieu ittaqu rabbakum sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran inna zalzalata saati syai'un azim geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim saenya-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan pohok anak di mana indung pohok anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an
dia kumaha coba ieu lalakon ieu kuan dia kumaha coba lalakoduan Masya Allah karim. Nah iya dek irahasieun urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta, geus tidak bejakeun maut eta seperti eta, tetapi orang biasa-biasa bae. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf. Lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh. Cirina kitu beta, sanajan teu sare teu tunduh. Sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas. Ka eta jelema nu sieun ka Allah. Sok geura jelema ditangkep pe polsek sapoe-sapoe teu hees cenah. Teu hees. Sieun teh nyata teu sieun teu sare cenah. Lantaran boga ka sieun, dahar teu geunah, nginum teu geunah, lantaran ditangkep teu daekeun sare. Urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari, bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari. Saeutik we heulanan kesang. Ieu bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngarendeng jeung jelema nu bagus, kesangnyana kesang itu. Henteu bisa kieu kesang urang teh ya, haju ka dia henteu. Nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon? Beuh, masyaallah. Asal orang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya. Mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya. Datang ka liput. Rada misar mah 1 meter ti luhur. Kaluhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya. Nah iyalah hati masuk hebat jasa nyana mah lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing mah moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal itu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae jamal kebel di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng seueuh ayo coba eta loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-gara kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kuno yang irin segalanya
meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan aing asana katipu ya ku dunia henteu malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh geus lain bobogohan deui mencintai bahkan bakal lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya resep atuh cinta resep teh dunia teh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan masyaallah karim teu daekeun dah ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neulekeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neulekeun ka kula etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah berbakti ka Gusti Allah datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideulekeun ku Gusti Allah teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh jeung teu pernah asa teu dideulekeun ku Gusti Allah nah lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia urang bisa nopat perkara tadi urang bakal sorga hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur tenangkeun diri urang kitu cenah kiai ulah usaha saha nu nita ulah usaha mah usaha ke sia ajuna ngawarung eureun tani eureun kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung lah teu deui urang aya urang ieu aya mun teu bae asana moal kebal pamajikan balik atuh usaha bantak ieu mah kelas urang tawakal kelas urang usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah ya usaha naga dititah ku Allah urang boga tanaga nu Allah segala rupa diatur ku Allah usahana make aturan Allah jeung lain usahana nu diulah ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah adapun usahana mah yang kebutuhan urang yang kebutuhan pamajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal ieulah nu kitu ngaranna tawakal ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal sahabat ngadengikeun bae kieu jahe ka harti ta ku sahabat teh hiji mangsa sahabat dagang make onta saenggeus dagang kana onta ka pasar tutup pateun deui ka onta balik ke Madinah ke masjid aju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah ya Rabbi abdi nu Allah onta abdi nu Allah barang nagan wa Allah ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul geus onta ada di luar talian biasa cukup berarti syariat nyana ka masjid salat wiridan beres keluar onta anu maling nyana ngadoa deui ka Gusti ya Allah ya Rabbi atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti atuh onta nu Gusti barang na nu Gusti anu maling na nu Gusti saboro Gusti eta hebat teh jelema teh eta hebat teh kos kitu karena papasrah saboro Gusti geus pokona we jangan ngalamun bae kieu ye leh cek eta tu segala nu Gusti saboro Gusti bae cek leh
Nges, ya, bayarnya nangis. Saya setengah jam mah berenang. Terus baik, aing balik, aing iya naik naon segitu. Duit dibawa, barang dibawa, kabeh di onta lah. Tawakal tu Allah. Nges, beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kagetnya na, kakaragenya nek balik. Tanya kunyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan ceknya nanti. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan ceknya, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di taya leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema. Ulah nyaho. Ceknya ulah nyaho balikeun geus. Aduh aing teu meunang nyaho cek jam. Ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal beuk ari deuk munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup. Atuhud bismillahirrahmanirrahim wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakaraga datang ka dieu, nah aya kotok jalak sia cek jalan teh. Watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat. Geus teu beunang balik deui ka imah. Nah cak cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok. Pacokotok. Keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi gua indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu gua datang sapiring ieu. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula asok aya merenung saeutik. Aya urang Lampung datang ka imah. Masya Allah mawa kadu gus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu niku salah kula maka dia teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi tanah ngana balik itu dibere ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung dah akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cekula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu milu nimbruk sa mobil atuh teh pan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga. Nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae dulu loba mah bener aja ku ngeunah amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalahnya rezekinya anak. Nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna babarengan ngadahar
siring nyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeumeureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinyana. Nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang. Nomor 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun. Bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun. Antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wa bi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun, kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan kaula nu haram nu subhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula.